mah penting ngaliwat teh. Hayu atuh beas nama ayat ti urang. Deungeunana jeung naon? Jeung lauk we emeh simpel. Hayu atuh, neangan laukna teh ayeuna. Hayu atuh ini. Yuk. Yuk. Tuh di ditu anu loba laukna mah jabag garde. Urang menta. Yuk. Tuh mempengayaan ini kaweng urang menta laukna mempenggarde. Yuk. Tuh laukna garde. Ya Allah bacot orang-orang. Menta lauk nih. Oh nah menta lauk. Lauk teh menang melak, menang meli. Nu gratis ujang, kudu duit. Penting kumaha tuh lo ngaliwat eueuh deungeunana nih. Eta mah lain nu hayang urang ka emak maneh minta ka ditu. Emang ini emak maneh. Nini mah tuh dahar we jeung ieu ngirit, hayang bakat ku beunghar tuh. Tuh, pedah hiji. Daun sampe geus jadi beunghar. Da Ya make sina gede heula. si Nini mah pedit nah. Lain pedit, ayeuna mah sagala teh ku duit ujang. Naon ku duit eueuh nu gratis ujang. Nini ge meuli ieu teh. Eta heula mulung plastik ngeunah we. Hiji we nih laukna gen. Tapi penting pencatan ini dek. Orang yang murere koreang. Hayang ngeunah di dinya teh ngeunah di Nini. Sini mah geus korban perasaan disebutna Nini kawin tolit. Ini mah embung disebut gitu tah. Nada boboy kan itu indit, memeto lauk Dasar Nini kopet. Ya, ampun ayah kau. Ya ampun ini gan.